Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa sadayana dimana bae ayana para wargi Kidagar spesial anu nganti-nganti dongeng terasan kasaradnya. Urang keur deui pamirsa dongengna nincak bagian kedua. Kumaha lalampahan Arsad sareng Mayang teh. Nah kunaon atuh Mayang Arum teh urang Bandungan dina lajengan saterasna. Pamirsa sadayana tur nuhun parantos satya manca satya ngadaungkeun dongeng ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng akinya. Mugi-mugi sadayana di mana bae ayana aya dina panangtayungan Allah taala dipaparinan kasehatan lahir sareng batin. Dijembarkeun manah digambilkeun rezeki sareng ditebihkeun tina balai. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa satecan aki medar dongeng kangge nambahan manco nambahan ngadaungkeun ulah asa-asanya. Mangga di subscribe wae kumargi subscribe-na eta teh kangge masihan terang atanapi masihan beja notifikasi teh nya kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun parantos subscribe, like, komen, oke nge-share atanapi ngabagikeun dongeng-dongeng aki boka grup WA, Instagram, Telegram, Facebook sareng sajabina deui. Mugi-mugi sasarengan urang ieu tiasa janten risalah atanapi tiasa janten pangreah-reahnya nggoning urang sasarengan ngamumule seni budaya Sunda utamina seni dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Parsamakna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Peuting isukna di patengahan imah geus rame ku tatamu, rohangan dihias ku rupa-rupa hiasan. Arsad jeung Mayang diuk pareneng dina sofa bari silih tetep pinuh ku rasa geugeut. Teu lila Siva adina Arsad datang bari nanggeui baki nu dieusi ku kueh milang kalanya. Nu dipinuhan ku lilin 8 siki minangka simbol meureun jumlah tahun rumah tanggana Arsad jeung Mayang Arum. Kue ditunda di luhureun meja hareupeun Arsad jeung Mayang. Lagu Milang Bingah ti Bahdarso diputer, Arsad ngiceupan ka Mayang atuh Mayang imut ngagelenyu. Geus surti kana tanda ti Arsad. Duanana bareng niup lilin nu aya di luhur kue. Lilin pareum sapada harita. Tatamu empra karprok. Tuluy nyaralaman ka Arsad jeung Mayang pilih genti. Ngawilujengkeun bari ngadoakeun kanu gaduh hajat. Sipa culang cileung. Kakarak ingat yen pesenan kembang can datang. Sipa gura-giru kaluar kusawa buru-buru Sipa patubruk. Jeung saurang lalaki ngora anu keur nuju ka panto imah. Aduh, punten, akang teh Floris. Cek Sipa tumanya ka si lalaki. Sanes, akang mah jana, walon si lalaki. Tapi eta, Sipa nunjuk kana beungkeutan kembang nu dicekel ku jana. Oh, ieu kaleresan tadi di jalan pendak sareng tukang kembang anu naroskeun alamat bumi Pak Arsad. Nya ku abdi teh dicanak we ka dieu tapi malah nitipkeun ieu cek jana bari panonna dirinatkeun kana kembang. Janten ngarepotkeun atunya. Jasa wios-wios abdina ge da tamuna Pak Arsad janten sakantenan ka dieu. Oh, mangga atuh kalebet. Hatur nuhun. Sipa asup deui ka jero imah dituturkeun ku jana ti satukanggeunana. Di jero imah Arsad jeung Mayang keur pahuap-huap.
Papuap-puap kue milang kala rumah tanggana. Jana nitenan Arsad jeung Mayang barang prok padu tetep pisan jeung Mayang. Tarang jana saharita karung. Tetepana tambah antep netep panon Mayang. Kitu deui sabalikna Mayang malik netep antep pisan ka jana. Jana teh lain kasima ku kagelisan pameun teu Mayang arum. Tapi jana ningali kilatan cahaya aneh dina panonna Mayang. Hiji cahaya nu ngandung kekuatan aneh. Sakedapan mah Mayang jeung jana padu tetep kawas nu keur ngadu pangabaran. Tapi lila-lila mah paroman Mayang kawas nu sieun ningali jana. Sirahna ngeluk tungkul tuluy ngagabrug ka Arsad. Atuh ku Arsad ditangkep da disangkana mah bakat ku ngarasa gumbira meureun bari kagagas ku ayana acara milang kala rumah tanggana. Arsad ngareret ka jana nu keur ngajantang bari jeung kerung. Jan. Cek Arsad bari ngajak sasalaman. Pak Arsad wilujengnya Pak. Balon jana bari rada rungaring bangun anu keur ngalamun kagebah. Hayu ngiring, Arsad ditarik. Jana ditarik pigeulangna ku Arsad. Nyampeurkeun ka Mayang nu keur nyesep kemang nu dibawa ku Sipa. Mayang, napangkeun ieu jana. Oh, jana putrana Mang Ruhiat sanes. Mohon. Balon jana ngabalonna lalaunan. Tos laminya basa kapungkur meninggal teh nuju masih SMA ayeuna mah. Tos kasepnya, tapi moal ngaleuwihan kasep bapana. Cek Arsad. Nya tuh, jauh bapana leuwih kasep mah. Kadenge sora anu ngabalon. Ning Mang Ruhiat dongkap. Wilujengnya Mayang. Cek Mang Ruhiat bari nyalaman ka Mayang tuluy ka Arsad dituturkeun ku hiji awewe nu taya lian bojona Mang Ruhiat. Ari jana mah tetap mencrong ka Mayang ditilikan ti handap tepi ka luhur. Jana teh poho yen gigireunana teh aya Arsad salaki awewe anu keur dipencerongna. Ari jana mah harita tetep we siga anu palid kulamunan teuing bakat ku kajurung kapanasaran hatena sabab aya nu aneh tina kilatan cahaya panonna Mayang. Gelis pisannya tapi manehna teh milik kuring jan. Cek Arsad bari netep ka jana. Aduh, punten pisan Pak, teu aya maksad teu nanaon jan, tenang we. Saur pun Bapak, Pak Arsad teh prayogi bantosan abdi. Ditanya kitu Arsad ngahuleng sakedeung kawas nu keur nimang-nimang. Nya jan. Ayo leuwih hade ngobrolna di tempat nomerna yuk. Cek Arsad tuluy ngoloyong ka pipir imah nuju ka rohangan baca pribadina. Jana nuturkeun di satukangeunana. Arsad jeung jana nuju ka rohangan baca di pipir imah, di dinya teh geus nyampak aya Dokter Heri. Keur diuk bari maca buku. Dina meja geus ngabarak opieun jeung lalawuhna kawas nu geus jangjian. Barang nempon nuduhan datang, Dokter Heri cangkat tuluy nyalaman ka jana.
Dokter, ieu teh jana. Anjeunna saurang sajana ite nganjrekna di Bogor. Cek Arsad ngenalkeun jana ka dokter Heri. Oh, sae. Atur nuhun, Pak. Jana ieu teh dokter Heri, dokter kulawarga kami. Sobat kulawarga oge. Saleresna mah sagalana pikeun kami mah. Cek Arsad bari imut. Mangga caralik atuh. Dokter Heri jeung jana gukek dariuk dina kursi disusul ku Arsad. Tiluan atuh ngariung ngudilingan meja baca. Ka Bandung aya pada malahan. Dokter Heri tumanya ka jana. Saleresna mah kuring nu ngondang jana, Dok. Arsad nu ngawalon tuluy ngisar korsina nu rada anggang tinu duaan. Kuring teh butuh nasihatna ngeunaan ka sakit mayang. Kuring teu paham kumaha carana jana ngabantu dina kasusna mayang. Anjeunna teh ahli ngabaca gurat dampal panangan. Walon Arsad. Maksad Arsad ahli seni maca gurat leungeun gitu. Sumuhun, Pak, jana ayeuna mah anu ngawalon. Arsad bieu nyarioskeun yen anjeun teh saurang sarjana IT. Artina meureun anjeun sarjana di bidang teknologi. Leres, Pak. Tapi percaya karena hal-hal samodel gitu. Naon anu dimaksud ku dokter hal-hal samodel gitu teh? Ya hal-hal seperti planet, bintang, astrologi, sadayana. Kan kitu teh ukur omong kosong. Hapunten abdi, Pak. Tapi ieu teh sains, Pak, matematika. Icenan waktu bae Arsad. Lamun anjeun boga waktu sarta artos nganggur, sok bae lakukeun. Dokter, kami tos nyoba sagala rupa alternatif. Naon lepatna urang coba hal ieu? Kuring teu aya masalah dina nyoba hal alternatif, metode sejen. Tapi cek kuring mah hal kawas kieu lain pilihan, lain opsi-opsi acan. Ngadenge kamandang dokter Heri. Arsad ngarenghap narik napas panjang, tuluy malik ka jana. Jan, iraha bade marios dampal pananganna mayang. Pageto dina wanci bulan purnama walon jana. Nyatu. Edan, Arsad, lamun urang nangtukeun wanci ngobatan pasien ngukur kana bulan purnama komo atawa lainna. Angka nu maot di Indonesia meureun bakal ningkat terus sapisan. Dokter Heri ngahehe seuri kawas nu ngeyehkeun. Kami bulan nu tebihna jutaan mil tapi tiasa nangtoskeun pasang surut di lautan. Teu pamohalan upami bulan mengaruhan kahirupan manusia. Margi awakna manusia teh dina jero badanna 60% mangrupakeun cai. Leres sanes? Parsad kieu we, urang penak deui dina waktos bulan purnama. Wilujeng wengi cek jana tuluy nyalaman ka Arsad sarta dokter Heri anu masih ting harulang mikiran ucapanana jana. Peutingna sabada para tetamu marulang Arsad harita keur paduduaan di kamarna jeung Mayang Arum pamajikanana. Pestana rame, Kang.
Sadaya anu diulam darongkap, hatur nuhunnya. Cek Mayang bari ngagelehe dina dadana Arsad anu keur maca buku. Aya syukur atuh ari ayang sugeng mama. Ari jana tebih-tebih dongkap akang ngahajang ngulem anjeunna nya. Kangge sipak itu bade dijodokeun Kang. Mayang tumanya meni murudul ka salakina. Teu yang sipak masih kuliah pan. Keun we sina rajin diajar heula. Kangge naon atuh? Jana teh ahli maca dampal panangan. Mayang ngahulang sakadapan tuluy pok deui nyarita. Akang teh gaduh niat supados jana maos dampal panangan abdi gitu. Urang tos nyobian segala hal. Urang cobian oge hal ieu. Mayang gogodeg. Selesna abdi mah teu percanten ngeunaan hal-hal sapertos kitu teh. Akang tos ngalakukeun seueur pikeun abdi. Akang ngalakukeun sanes syukur kangge ayang, tapi kangge diri akang, kangge urang duaan. Celengok tarang Mayang dicium pinuh ku kanyaah. Mayang peureum ka nu ngarasakeun kanyaah ti salakina. Hawa tiis sarta kayaan hate anu pinuh ku kasono malitkeun Mayang jeung Arsad kana hiji rasa nu sarua. Tapi ngadadak ting tong jam dingding kolot anu ngadaplok dina tembok ngadadak disada tarik naker. Arsad jeung Mayang ngorejat kaget. Tuluy mencerong kana jam dingding. Jam teh ngaganggu bae Kang diical atawa dipasihkeun atuh ka saha enjing mah nya. Cek Mayang bari rada baeud. Ulah eta jam teh jam zaman baheula. Pinuh ku paninengan yang. Ayo mending ge urang bobo. Arsad jeung Mayang ngaringkep maneh ku simbut sabab hawa tambah karasa tiis. Teu sadar yen jam teh disada lain wanci sabab jarum jam anu pondokna nunjuk ka angka hiji. Ari jarum panjangna teh nunjuk ka arah angka 3. Sakuduna mah jam dingding disadat tiap-tiap jamna pas sawaktu jarum panjangna nunjuk ka angka 12. Dina kayan gitu. Trok panto hareup aya nu ngetrokan. Atuh nu duaan jadi curing hak. Saha Kang keketrok waya kieu? Urang intip dina jandela. Atuh Arsad ngintip dina jandela, katempo di hareupeun imah, di hareupeun panto hareup. Saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum keur nangtung bari keketrok. Leungeun kenca masih ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhuna mah ngetrokan panto. Jigireun manehna nu keur nangtung teh aya nyiru anu ditunda dina ubin. Kamarana atuh ieu teh nya ieu. Heuda najan era-era ge ieu da hujan-hujan kieu masuk diborong ku Pak Arsad teh. Najan pepeutingan ge tapi masih mani rame siga nu keur pesta meureun nya. Moal ajar-ajan meureun da awug da geus ari geus paresta mah meureun nya. Urang ngidar kana sajen we ieu. Awug ieu haseup moal nya. Lain milik meureun. Jaga tawewe anu si orang mah besar witi nu ngider ka belah dinya. Manehna tuluy init mawa dagangan anak. Wah, ada pemiarsanya. Ada ruas wae besar witi. Ku ngiderna besar witi ka palidinya, urang cekapkeun heula dongengna pamiarsa. Lalakon kasarat bagian nu kadua.
Sakurang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampeureun urang tunda heula dihanjuang siang gesan alaeun. Ulang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun kasadayanan parantos satya manco satya ngadukung oge ngarojong kana padaran-padaran dongeng aki. Pamirsa sadayana samantawis dongeng han dipedar di Kidagar Spesial sareng di Tepas Sunda kumargi. Di manco mania mah tos teu kapulungnya mesinna naonna komputerna kakeum deui ku banjir. Namege mitemayan medar lakon terasana Jawara Gunung Salak tos liren deui nya. Urang keur heula ngalih-ngalihkeun dongengnya medar dongeng anu sahayana di dieu heula. Ke urang teraskeun anu kataruna. Sakitu heula pamirsa nu kepihatur akin amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.